Kecamatan di Sukabumi. Sesobatanana demikian waktu kelas 1 semester 2. Erina Wati, gelis, rambutna panjang saimbit. Dina damista aya undur-unduran, sojana bulet sinaran, taarna ti jaman terangan. Sorana halimpu, komo lamun menuju ngaos, awakna rek jadi, pendek henteu jangkung henteu, montok besi, putra bapak kepala sekolah nu cenah galak, kembang desa kecamatan Negeri. Elis Listasari, centil jeung kumelis, rambut nage dikeriting di salon, awakna pendek demplon, tukang seri ngaramekeun. Di antara sobatna, Elis mah geus kaitung sawawa, geus loba pangalamanana lantaran tukang ulin. Sakola ge geus hoream, ulangan jeung PRG nirun bae ti Citra. Kabegina nudutan, da eta petingna lalajo TV atawa ngador. Indah Nurliana, awakna jangkung leutik, rambutna panjang satonggong, budak basajan tapi kacumponan sagalana. Dan unggal, teu aneh, mun rada ogo jeung sok ngambek. Jajana seueur, jeung Nina sok nangkes jajan sobat-sobatna. Ella, manis, raraina bulet siga bulan, kabekina imut jeung seuri, klop jeung si Elis, tapi tara heboh atawa seuri ngakakek Ella mah. Ramewe mun eta budak dua ke seuri, kabeki Ella jajan bala-bala, duitna menta kalina, sakitu sakuna marekis, deda induna buka usaha kurupuk aso jeung kurupuk lada. Citra Nur Syamsiah, parawan hideung santai nu manis, rambutna satonggong, tara loba omong, tapi telungguh deui, panonna nu loba nyarita teh. Kabekina maca buku, sok dipoyokan ku sobatna si kutu buku. Awakna jangkung begang can maratut. Di antara sobatna, Citra pananyaan nu opatan. Kudu dipilih anu sakirana buat yang pantas. 2 kelompok budak awre jeung 2 kelompok budak lalaki. Nantos kabeh. Lantaran Citra jangkung, nya ditunjuk jadi komandan kelompok hiji. Dina waktu latihan, aya nu ceuri, Elis, kelompok ribut. Tungguan. Bis kunaon? Nyari tuteng. Kumanehnya? Bah, jadi ka urang. Kumaneh? Nah, jadi ka urang. Kumanehnya? Lain. Kumanehnya? Lain. Kumanehnya? Lain. Saha tuh? Pas atur urang cari kuis, eta pipi jadi hidung. Oh, Elis Yuk. Citra
Akhirnya nyaho Elis keur kareseban di kelas 1 harita. Elis teh nu pangheulana kareseban. Lis kumana ing nyeuneuh heula. Ieu aya bala-bala. Pesanana emangnya enak. Duh, mana mah papai unggul. Kabenet pijitna muka kabenet. Ayo balik geus murid. Heuh nya si Mamang geus melang. Ayo. Di waktu Citra merhatikan Erin, Elis, Lina, jeung Ella. Asa beda jeung nu sejena. Dina ingetanana aya karesep lamun babarengan. Keur nyimpen kitu. Elis nu geus cager ujuk-ujuk nyelengkung. Orang ngajeng yuk. Ngage, ngabalat, nyen grup, sigana resep. Ayolah, siapa takut? Nyalin aja. Ayolah, kemarin Citra. Kita udah naon make babaladan sagala. Ini biasa we, dengan sorangan mah bisa sakarepna. Resep tah tibang sorangan mah. Resep ngabring, resep kulit, resep diajar. Nya, naon we teh? Nya atuh, tapi janji tong macem-macem. Macem-macem naon ari kita menyelotok kasihan kita mah. Kayak gitu, maksudnya kudu babarengan, tak uyunan, tong micik, kudu sungguh-sungguhan, percaya. Sip lah, hatuju, nyatuh, kudu gitu. Nepi ka kelas 2, nu 5an layeut. Satuluyna maranehna jadi apal kesipatan goreng masing-masing. Erin sok cari perhatian, Elis kedul diajar, jeung kabekina niron. Lina babarian, Ella gampang ceurik, jeung Citra kacida disiplina nepi ka direken segala. Kadang nimbulkeun pika sebeleun, pika sedihkeun, pika serieun, papaseaan, atawa ngadeukeutkeun ka sono maranehna. Isuk-isuk Lina hari wes-wes, manehna mau beja jeung mau surat saceuwir. Ella jeung Elis buru-buru ngabandungan jeung ngilo surat. Panon Elis nu disipatan jadi mungkin bulet jeung jero. Citra mah tara loba jajan, da bekelna saeutik, tapi manehna teu kurang jajan, da sok mangjajankeun ku Erin jeung Lina. Punten Citra bade nitipkeun dagangan. Ya Neng, hatur nuhun Bu. Sami-sami. Assalamualaikum. Alah, Elis yuk urang ka kantin. Ari Ella mah sok sakapeung, da si eta mah rada pelit. Ari Elis mah geus puguh tara bogaan duit, da idungna ge geus kolot, komo bapana tukang dagang oncom indar. Tapi manehna sok bumulis, sok api-api boga duit bae. Komo basa harita, da manehna mah sok nyaritakeun. Urang mah lamun boga duit teh sok ciri. Maaf itu Lis. Yeuh, lamun panon urang Citra ka sekolah, eta teh boga duit lantaran betina jadi ngamuk ka duit. Kita tulis karunya mamane. Padahal urang sok betah ka maneh. Ayo orang ka sekolahan. Ayo, yuk teman-teman. Gue kayak kamarana. Sekolah biasa. Oh, rajin deh. Rajin Ayo berarti. nama glowing wae. Ayo, opet teh makin jangkung. Iya nih Junat. Maka ngagerian gitu. Aku mah dia tuh ngerentak sih. Jangan ku ari kamarana teh. Sekolah. So rajin deh heuh mun urang aya. Wah, Naon sih? enak. Kagak ada tuh aing. Ayo ngambil urang, kalau ngomong. Saya kemarin kan mama lagi. Mana ngomong naon? Nantang lain. Lanjut ya. Emang kabar marane? Sama. Karena ada kamarana ya. Ya di dieu nya. Nya urang. Enak ada di sekolah kumaha? Ketat teh. Kata kembalian kalian dia mah kok si Gibran dulu dijalin. cewek.
nama angkat ngereneh mah terapi juga kalau orang Bareto iya ini penting awewe Muhammadiyah agak bisa panggil laki meren bukan enak ada kemarin ayo di nongkrong kali dia satu ayo coy kemana dah makan kamu kita tuh ikuti salamnya sama sekolahnya ikuti salam Acaranya. Ya, sebut salam. Aduh yuk Pak, walaupun berat, aku keluaran jalur. Oh jalur, anu banget ya. Iya bang, mohon. Jadi antu orang saya pulang kapan anak? Siapa? Pak itu kan ada Pak. Mana budaknya? Oh itu tuh. Iya ini budaknya? Pak. Marane deui. Ya atuh arek berwana. Ayo gaya atuh, tapi ku bapak bere hukuman. Alhamdulillah. Udah sampai. Oke, hormat ya lah. Nah, ayo. Alhamdulillah kamu. Ayo. Biar apa? Ayo benar. Nah, atuh ya. Yuk, kita teman. Itulah marane hormat di dia di jam istirahat. Geus gawean we. Mung nyaho pokona di jam istirahat. Nah 5 menit, Pak. Des. Pokona tuh kuring di jam istirahat. Sia, jadi ka urang. Nah, jadi ka urang mana iki? Dieu meureun gara-gara si eta. Si Alum kan si Jalu meureun ajegan urang meureun Oke, orang iyo meja ke mana? Ada orang carekan. Ayo. Timaan ngariung, surat anu datangna ti budak-budak SMP negeri lantaran aya masalah nalika keur main poli. Atuh dasi harus begitu teh. Naon yang satu orang? Elema tong mama orang. Kenapa tadi yang poli? Karena selalu bakal guna. Nama Muhammadiyah ya. Kita tuh kudu mobil soal-soalan atuh. Orang milih negeri soalnya ya bintang lah. Bagi bini lah. Negeri kan mau dia nggak kalau mau dia lah. Gandeng udah ngomong atuh. Nangis kan. Ada orang menang bola Leguk si Elis dah. Samperin. Elis, budak suci lo bapak bogohna punya wani ditungguan di hadapan dapuran awi sok bawa balas abi boga mah.
kelas 3 negeri hayang sarua jeung si Opek. Jurnal mun teu salah Naksir Erwin ti lapang training nu jago smash di grup poli budak lalaki. Oh, nu jago. Kek, ari jauh ka sabaraha? Jalma geus SMA sok boga urang pengkolan. Ayah si Alwi. Buset, dekatan balik Ya suratnya butuh tina semesan Elis kasih Intan. Jadi haja tuh dah. Sangan nu butuh haja karena oge permainan olahraga hebat eta teh ngaranna. Semes bambaran tapi kasih Intan ngajurah roh, pan manehna teh jangkung gede. Tah, si Intan pasti nyarian kudu aku tilu. Nyari ka semes, nyari hate keot, jaga era deh. Manehna pasti bebeja kalajekna si jamu. Ya, ieu teh bisa disebutkeun surat ancaman. Tapi nah bet aya dirina. Si Opek mungkin kalinya. Kacipta tuh hideung larangan si Opek kumpang kana larangan si Lina. Gandeng, mau jajan boleh cari gede-gede. Aduh ampun, hampura tuh Lin. Hampura, sieun urang mah. Kumaha tuh teh? Kieu atuh aya nama urang bales sampe heula. Ulah ningalikeun kasieun pan urang teh ge. Mun aya anu heureuy jeung niat jahat ka Elis, maknya urang teu ngulungan, kan urang teh geus janji. Nya setuju Erin mah. Dina ge, Komo orang. Pengumuman pelajaran kahiji PSBB kosong ku isna aya kapergian ka Cibadak siswa dipancenan maca buku sejarah bab 5 meletusna perang dunia kahiji. Urang yang ngarang yang we yuk. kumaha ngaran kayaknya teh di ngaparawan. Lamun salah sih jadi suci. Erin mah muat ketiwi. Lihat pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mengintannya mukena. Elis mah gitu, Ari Elis boga naon? Cek urang mah mending tanyakan ka Citra, make bahasa Sunda tak meh halus. Atunya ngaran geng teh dina surat si Jalu ngaran gengna Bang Bara. Hatina meni alus, hartina teh hidung ngahiung Bang Baraan. Ah, naon atunya? Maknya kuku asa aku teuing, gek urang kudu ningalikeun balegna nu pinter, seukeut jeung geuseup. Balegna ge kan aktif dina pramuka, dina olahraga, bisa voli, bisa kasti, urang ge teu ninggalin ngaji salian ti urang ulin jarambah teh. Kumaha lamun ngaranna Jampari. Jampari asatnya kucing di awewe. Eta buku anehna berani tampil beda sobatan urang sing nepi ka tujuan. Naon we tujuan nama? Siga ayeuna ngirimkeun surat sing nepi ka sasaran mun bisa sing nancep kana hatena. Lamun ditambahan kumaha? Ditambahan naon Ari Elis? Ditambahan kata cinta. Jadi Jampari cinta. Abang boga-bogohna bani Jampari cinta. Kumaha usul Elis ditarima? Alus oge sih ngaran ge Jampari cinta pasti araneheun lah. Nya pan Elis tipika bogoh ku si Jalu, Lina, ku si Opek, ari si Erin, ku si Jenal. Igeuh. Paranehna nu kajampari ku urang hatina pada urang geus nepi kana hatena. Kari urang nawe rek ditarima heuk rek diantepkeun heuk. Tapi ku kitu urang teh geus meunang. Mun di pertandingan teh mah setuju. Gitu.
Beja aya jeung awewe nu ngaranna Aheng, gancang nyebarna. Di Kacamatan Nagreg teh aya 2 SMP, Muhammadiyah jeung Negeri. Eta 2 SMP teh siswana sok poyokan, pasea leutik, pasea rencep. Tapi kure rencepena oge sebenarnya nganyerikeun hate. Perang dingin teh geus geula sabenerna mah. Alatana nama siswa negeri sok ngahina ka siswa Muhammadiyah. Kitu deui sabalikna, siswa Muhammadiyah layanan ku jejeleh deui. Tapi ranu jadi soal nama, eta peda SMP Muhammadiyah mah lokasina di lingkung ku sawah. Siswa SMP negeri teh sok moyokan Kongkong boro gododot. atawa sok dipangawihkeun. Bangkong ngadol ka sawah, wah wahai tukang bajigur. Eta tarima siswa Muhammadiyah teh, terus malik males ku kok tok atawa kong korongok keok keok cenah. Eta teh peda lokasi SMP negeri deket pisan jeung patembakan ayam luka itung panggedena di kacamatan. Di SMP negeri, ieu geng teh tenarna lantaran dianggap aneh. Kahiji ku ngaranna nu teu biasa. Kadua anggotana awewe kabeh. Mawa kapanasaran barudak lalaki nu Badung hayang ngajajal. Kitu cenah. Katilu kuarania nangkang Bambara. Mangkaning si Jalu teh alumni eta SMP, anak tentara. Si Intan, Adina atuh so geulis jeung ngawasa. Pokona mah teh naruwe je teh jadi sabiwir hiji kalemekan. Kapopuleran jeung papaseaan terbuka nepi kana cepil bapak kapala. Ramana Erin, nu 5an teh dipanggil. Siapa yang naon? Oh, nyang Erin KBK. Teuing atuh KBK heula we yuk. Waalaikumsalam. Mangga secara legal tarik kamu. Saya nu jadi ke gedungna si Elis atau si Citra nu jadi bahan gengna jesian beasiswana dicabut. Hah? Iya deh si Erin ngarang-ngarangkeun bapak. Bapak nganti hidup teh remaja teh butuh pengakuan kisah sama. Begitu nah hidup yang balat gaya hidup nawan sepanjang hidup bisa berprestasi nah yang tidak terus karena hal-hal karena kamarian itu loh baca jadi arek kalau bapak kita Elis harus di tempat olahraga harus di kantor pimpinan pramuka wasit dan sok jadi remaja upacara Erin guys tubuh bisa puro lajang karena aktif di PMR kabehanan teh anggota grup pasiaan sama lain. Untung bapak kapala wijak, tesingna galak, jeung pangpangna mah tementa ngabubarkeun gengna. Papatahanana ge kusora nu sareh ngarti kana jiwa anak-anakna. Mantap jabari cina teh ngajabari hati bapak kepala. Naonan coba, geus we orang terpaso yuk. Namanya sudah diterima. Kita orang tepung tinggal di jalan, potong kuali itu tanggal 26 Kak Unda, Bang Dara. Alas ya, Bang Dara hanya ketemu
bari cita lamun eueuh si Elis nama lila-lila teuing biasa nama pelajaran bahasa Sunda teh pikareseupeun aya nama asa camplang. Eta pan kusabab si Elis jadi semangat diajar oge. Mun aya si Elis oge pasti niran PR we ka si Citra. Tuluy lagi harita jam nunjukkeun nyian kelas rek ngamimitian. Tangana jalma kudu rea batur tersilih tulungan silih titipkeun nya diri mudi akal lantaran ti pada jalma itu barudak hidup teh teu bisa sorangan atawa sasorangan tapi aya batur sajak balarea boh keluarga boh saudara boh baturan di kelas di sekolah boh masyarakat di sebelah orang parenana teh lain batur kur pasayang tapi batur tuturuman atau asih turuman silih edanan silih asih silih asuh silih asuh tah eta aya PR di bumi masing-masing nyaeta ngadameukeun saja Sabtu Payu dikumpulkeun nah ayeuna geura marulang tong teman-teman heula langsung ka bumi nya sok sadayana geura maruli tong mau ka PR sajakna nya. Jadi isuan ulin teh Nya, ngajak ya. nya mulana di Tegalan di Malina. Salah wae nu diajak jeung. Si Acep, si One, si Oman, si Dano, itu isuan yang sebelah lain. Nya, Erin ngajak gerombolan Japar Cita datang ke Imah Elis. Urang ngongok we yuk bisi garing mangkaning isukan pan. sedap beli roti jeung sekali heula bisi garing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga naik ka tepas Citra, Elin, Ella, Rina. Bapak gering sapepeting sasar panas nyebret sarerea teu sare. Iya atuh ke Bapak Elis, panjenengan teh Elis pergering. Aduh menisian pan isukan. Heeh, inget urangnya mah poho isukan ngumpul di Silinalin jam 8 jam 10. Urang tempuhna si Ajun. Beres pokona mah ayeuna mah istirahat atuh tong cerik deui cindol teh teu boga duitnya ayeuna mah. Heeh euy. Iya Lis tadi keur ulang di jalan bisi ka Selampek keur meuli ubar. Ulah ceurik geura sipatan dita panon. Ah, sia. Sami-sami itu kunaon emak, Erin, Lina, Ella, Citra, Uih nya. Assalamualaikum, ma, pamit heulanya. Waalaikumsalam, Neng. Pentai duit wae atuh mate Lis. Nya karunya ceep atuh. Urang ge hayang eureun sakola, hayang gawe. Lih entong menang-menang ijazah SMP tulis ke ku Erin dibejakan ku bapak. Sugana bapak bisa ngabejaan. Pan ayeuna keur diomongkeun, sugan aya jalan keluar. Geus tong bingung deui nya. Erin rek usaha sangkan bapak ngabeaan atawa mere beasiswa ka Elis. Pokona mah isukan orang siap yang hareupeun Bang Bara. Siap? Sip lah. Ojek ya teh. Aduh teh syuting ka dituna, hitung-hitung olahraga we bari nempo pamandangan. Lin, ai kuburan Kerkov teh di mana? Ya di ditu di dekat Tegalan. Ari Kerkov teh saha, Pak? Duka cek aki teh gigir mah eta teh tuan tanah Walanda.
Gening di nagrak teh loba turunan kulitna barule atawa irungna marancung. Terus dia namanya buukna perang. Jeung deui panonna teh semu bulao atawa semu hejo. Eta teh cenah anak-anak nyai-nyai nu dikawin ku turunan Walanda ku Tuan Kerkos. Yen di dia fungsi dipendam hiji tuan tanah perkebunan ente sinagar Cirohani luka kerkop nu mana jeung nu kasabaraha kudu aya sajarahwan nu negeskeun anak. Kumaha Bapak bisa terang eta? Atuda dina tembok kuburan geus teu katinggalan tahun-tahun sabaraha. Katinggang nu mangsak katindihan kuwancik karungan ku usum. Yang tadi mana habis gitu? Yang tadi dijegat tuh anak-anak itu senang beres tarawih ieu dia jangan perang samping cenah. Ayo mah, ayo aslinya. Ayo geus ke habis tarawih kumpul di dieu. Kayak orang briefing lah, kan langsung ke ditu, oke? Pulang ke adik aing si Intan. Rempuk we lah. Rempuk we lah. Era ngarempuk awewe. Ngaran we jalu kalakuan siga bikam. Mana si Elis? Iya urang. Geram yang tampura. Kernaon? Kasih Intan. Salah aing mah. Ieu teh kalau we alus bari dieu kitu ngobrolna. Dinu ieu dina handapeun tanggal eta. Rempuk we rempuk. Jadi Lu kenaon? Ulin Jun. Duh, panas Yuk ya. Ayo. Setiap kisah lembar jalin asmara yang ada antara. Jadi jam pada kita teh nih si Elis pahapal merenya. Nah itu si Citra bintang kelas, nah itu si Erin kembali sekolah, nah itu bos Lina nu sepupu barian teh jeung ieu si Ella nu pendek tapi gitulah. Nah, si Bang Bara dari Magelang dari Bukan. Kebenaran tempat videonya. oh jauh itu salaga cina sinitannya. Anu kasihnya sel ku Elis waktu di sahabatan. Kumaha ieu na Intan? Gamal. Sepanjang jalan tawola bebenjang dina hate maranehna aya kabangja sabab akhirna ke aya pangkorengan tapi nu aya teh kahadean kosobatan leuwih resep batan segi satu pepaseaan tegalan Ciganas jadi saksi endahna hidup bebarengan tur sauyunan utangana jalma kudu rea batur keur sirih tulungan silih titipkeun nya diri budi akal lantaran ti pada jalma. Kau ada denganku, setia menemani, menunggu waktu terbaik untuk berjalan lagi, mencari yang pantas hadir dalam kereta ini.
Buat semua pada nonton, bangkit! Oi, 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 gimana?